Daek nyen ijazah dipanggieunkeun ku urang ijazahna. Baik. Daek, tapi eureun udud. Baik. Eureun udud. Oke. Ya, ya bikin ka indung maneh. Ya, bikin ka indung maneh. Catatan maneh perjanjian ya aing sumpah. Kira disumpah heula ku aing. Sumpah heula ku aing. Sok. Aing sumpah. Ti mimiti poe ieu. Moal udud deui. Jadi supaya ayeuna eureun ududna. Ya sok ngelem tara. Nah, jadi bangor teh ngarokok wae. Heeh. Eureun ududna nya. Ya bikin ke mama langsung ayeuna nya baliknya. Bikin ke mama ya. Salim, suntangan. Ya ti mama bikin ke mamahnya. Biskeun. Ya ti urang janji. Lamun geus gen 4 bulan maneh eureun udud ke urang dibere 20 juta jeung modal dagang hayam.